Antikan di SMP Negeri Hiji Cikalong Wetan nu surti Binekes tur bukti Repe rapih sajati Ngawujud siswa siswi mekarkeun budaya literasi dina ayunan globalisasi motekar parigel ngarti mugia dipaparin widih ti Gusti nu Maha Suci di ati jadi walatri mugia dipaparin widih ti Gusti nu Maha Suci kieu jati diri. Dina wanci kiwari ku ayana mekar teknologi anu sarua aplikasi kedah nitihan Atikan di SMP Negeri Hiji Cikalong Wetan nu surti Binekas tur bukti Repe rapih sajati Ngawujud siswa siswi mekarkeun budaya literasi dina ayunan globalisasi motekar parigel ngarti mugia dipaparin widih ti Gusti nu Maha Suci di ati jadi walatri mugia dipaparin widih ti Gusti nu Maha Suci kieu jati